Bismillahirrahmanirrahim. Kadua Makom Sobar. saderek sadayana dina kupasan anu ti payun tim kuring parantos nyarioskeun masalah makom yakin anu kahiji nyaeta makom tobat tea. Tah ayeuna urang guar masalah makom yakin anu kadua nyaeta Makom Sobar. mangga urang kawitan. Makom yakin anu kadua nyaeta sobar, ari hartina sobar nyaeta nahan sareng tiisna hate dina mayunan sagala cocoba kalawan tara bebeja kasalian ti Allah. Dawuhan Allah Ta'ala dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 anu hartosna kieu, yeuh jalma anu ariman prak geura nyuhunkeun tulung aranjeun kasobar jeung ku salat sabab sanyana Allah eta nantayungan kanu salobat. Ari sobar eta aya 4 bagian. Kahiji sobar kana taat, kadua sobar kana ninggalkeun maksiat, katilu sobar kana musibat, anu kaopatna sobar kana papasten atanapi takdir. Carana taekeun ku anjeun salik ieu makom sobar timimiti diajar sobar bisa sobar nepi ka ahli sobar. Tah di mana anjeun geus biasa sobar kitu kakara anjeun kataekan makom sobar. Jadi bae sobar teh makom. Carana sobar kana taat, geureuyeujkeun sareng usahakeun saeutik-saeutik dina ngalampahkeun taat. Cara dohirna sareng cara batinna. Cara dohirna ngabiasakeun taliti nyumponan syarat rukunna ibadah, tara gurung gusuh sareng tara lalawora estu mudag kasampurnaan sapertos dina salatna, dina saumna sareng dina wiridna, khususna ngalaksanakeun wirid parentah guru tuluk anjeun. Cara batinna tentrem ayem pinuh ku kaikhlasan sareng hadir hate ka Allah Ta'ala, nahan ajakan-ajakan nafsu amarah sareng harewosan setan sehingga karasa nikmat sareng betah tur tumanina gumbira dina ibadah. Kadua sobar ninggalkeun maksiat nyaeta nahan nafsu kana milampah dosa dina dosa lahir atanapi dosa batin sehingga tabah henteu beunang kapangaruhan ku babaturan ku kulawarga sareng ku panggodana manusa liana. Nya kitu deui nahan kana harewosna setan dina dada di mana ngajak kana dosa sareng kana urusan anu teu guna jeung nu teu manfaat seperti ngajak ulin teu puguh, ngajak ngobrol anu teu manfaat, ngajak ngalamun sareng sajabina. Eta penting ditahan, ulah dijujur dianteur sakarepna sabab matak poek kana hate sok komo lamun
nyaritakeun makom diri sorangan ka batur eta matak kamal. Katilu, sobar kana musibat. Urang ieu kedah tabah kayakinan dina mayunan sagala cocoba. Kedah gede hate lapang dada tahan uji. Sabab dunya mah alam papasangan. Tempatna susah sareng bunga, tempatna nikmat sareng musibat, tempatna sehat sareng gering sareng sajabina. Lamun urang keur aya dina bunga, nikmat, sehat, eta kedah loba syukuran. Sabalikna, lamun urang keur aya dina susah, musibat kayaning gering, kakirangan, kalengitan, sareng musibat sanesna eta urang kedah sobar, hartosna kedah nahan nafsu hate. Pikiran kana mandear sareng ngarasula komodeui kana aral subaha mah. Banyepkeun hei salik, nerapkeun sobar teh kedah dina kajadian musibat anu munggaran. Nyaeta anu disebat serangan munggaran, saperti dina dekna kaserang panyakit atawa dina dekna titajong, sehingga karasa tiisna hate narima eta kanyataan. Sabab gering oge ari geus kalamian mah sok asa ngeunah deui. Di dieu sok kadang-kadang aya kaanehan. Musibat anu biasana karasa nyeri jadi teu karasa nyeri. Tah ieu diantarana ganjaran sobar anu kontan. Omat hei salik, taekeun ieu sobar kalawan leres-leres sing nepi ka sobar teh jadi adat anu akhirna musibat teh karasana nikmat. Nya kitu oge perkawis panyaci eta sarua jeung pamuji diledek ku batur sarua jeung di alam. Keur eueuh sarua jeung aya. Tah lamun anjeun geus bisa kitu kakara anjeun boga hate tentrem, ayem, tumanina. Tah ieu sifat mukmin sajati nu bakal meunang pituduh di dunyana sareng meunang rahmat jaga di akhiratna. Dawuhan Gusti Allah Ta'ala dina surat Al-Baqarah ayat 155 dugi ka 157 anu hartosna kieu jeung prak bubungah kumaneh jalma-jalma anu salobar nyaeta jalma-jalma anu dina mangsa katibanan musibah ngarucapkeun saestuna abdi sadaya kagungan Allah sareng saestuna abdi sadaya baris mulang ka anjeunna. Atanapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya maranehanana anu bakal meunang karunia jeung rahmat ti pangeranana jeung maranehanana anu baris meunang pituduh. Kaopat sobar kana kodo sareng kodar. Ari ngaran kodo nyaeta papasten ti ajali. Perhimpunan katangtuan papasten pikeun sadayana maujud. Ari ngaran kodar nyaeta papasten anu berjalan. Ayeuna jeung saterasna ngarincikeun kana perhimpunan papasten diajali atanapi kodo teh. Kodo diajali henteu aya mimitina sareng henteu aya tungtungna. Kodar di zaman anu teu aya tungtungna contona kodo sapertos film dina gulungan kaset. Contona kodar sapertos kelir dina layar. Sadaya nu ngajadi dina layar eta sadayana timbul tina film. Sagala anu berlaku dina ieu alam eta sadayana aya di ajalina.
tur geus aya tiloh mahfudna sakumaha dawuhan Gusti Allah Ta'ala dina surat Hud ayat kagenap anu hartosna kieu sakuliahna kajadian eta aya dina kitab anu nyata eta di Lauh Mahfuz kukituna kodo sareng kodar kalebet rukun iman sareng ngabenerkeun sareng narima kana sagala papasten sakumaha nu parantos diterangkeun dina bab kahiji nyaeta dina wahdat af'al prakei salik taekeun ieu makom sobar teh kalawan leres-leres sing nepi ka sobar teh jadi adat maripat sobar saur ahli maripat nyarios ieu maka ari sadayana perkara eta tempat tajali atanapi tembok sareng tempat dohir pikeun maknana jenengan Allah anu ieu teh nyata perincianana sifat-sifat Allah janten lamun urang nyuk curug kaluhurna horeng si mana horeng urang katut sadayana makhluk teh eta timbul tina asmaul husna lamun dibasakeun mah ieu urang katut sadayana makhluk eta teh ngaranna af'al Allah ari af'al eta timbul tina asma ari asma eta timbul tina sifat ari sifat sareng asma ieu teh moal pisah sareng zat atanapi kieu makhluk ieu teh af'al ari af'al teh timbul tina sifat maknawiyah ari sifat maknawiyah teh eta timbul tina sifat ma'ani ari sifat ma'ani sareng maknawiyah ieu sifat-sifat Allah Ta'ala anu mustahil pisah sareng zatna ceuk cohak nama ieu ari af'al teh perbuatan ari anu berbuat gelarna teh Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik kadituna As-Sabur As-Sakur nepi ka 88 anu aya dina Al-Qur'an anu Sundana anu berbuat teh gelarna anu maha murah anu maha asih anu ngaratuan sareng kadituna anu sobur hartosna lautan sobar lautan syukur tah ayeuna urang balik deui kana masalah pokok nyaeta maripat dina sobar lenyapkeun ku anjeun hei salik lamun anjeun geus tuntas dina ieu makom sobar sehingga sobar geus jadi adat tuluy tingkatkeun ku anjeun kana makom maripat nyaeta maripat dina wahdat asma hartosna nganunggalkeun Allah Ta'ala dina sagala jenengan atanapi gelar dina sapalihna jenengan teh nyaeta sobur lautan sobar teh carana tinggali panon anjeun pelong ku pikir anjeun tekadkeun ku hate anjeun di mana anjeun atawa salian ti anjeun geus bisa sobar tina sagala musibat sareng anu sanehna maka eta timbul ti Allah anu hartosna Allah Subhanahu wa Ta'ala tak jali atanapi tembong teh kalawan jenengan sobur sing kenal anjeun ka Allah dina kaayaan anjeun sobar eta teh Allah nuju tajali ka jenengan sobur jadi eta teh ti Allah balikeun deui ka anjeunna alhasil ti Allah ka Allah nya kitu deui di mana anjeun ningali hiji jalma anu sobar dina sagala kaayaan tekadkeun bae Allah Ta'ala tajali di eta jalma
nembongkeun asma Sobur. Jadi leungit kajalmaanana timbul asma Allah nu aya. Leungit perhatian kajalmana timbul perhatian ka Allahna. Dianggap cekap sakieu bae heula keterangan ngeunaan sobat.